Allah Ta'ala ngamuliakeun ka Kangjeng Nabi ku anu nomor kalimana nyaeta Allah ridho ka Kangjeng Nabi. Di antawisna karidoan Gusti Allah ka Kangjeng Nabi nyaeta Allah Ta'ala moal nolak kana ibadah ngaluarkeun tetebusna Kangjeng Nabi. Salajengna Allah Ta'ala moal nolak kana sedekahna Kangjeng Nabi. Salajengna Allah Ta'ala moal nolak kana napakahna anu dikaluarkeun ku Kangjeng Nabi sadayana ditampi. Benten jeung Alkisah para nabi jeung para rasul kapungkur nya aya tetebusna anu dikaluarkeun ku para nabi ditolak ku Gusti. Kalebetkeun sedekahna jang nebus umatna ditolak ku Gusti. Satuluyna ngaluarkeun rezekina jang nebus umatna ditolak ku Gusti. Tapi Kangjeng Nabi mah sadayana ditampi ku Gusti. Contoh Kangjeng Nabi tiap tahun sok kurban. Di antawis sakurbana Kangjeng Nabi hiji kurban kanggo nyalirana. Kadua kurban kanggo bojona. Teras kurban kanggo putrana. Kurban kanggo mantu putu-putuna Kangjeng Nabi. Salajengna Kangjeng Nabi sok kurban kanggo sadaya umat Kangjeng Nabi anu diparengkeun teu acan mampu kanggo ngalaksanakeun kurban. Dipangurbanankeun ku Kangjeng Nabi. Ku sabab kitu kanggo sadaya umat Kangjeng Nabi sadayana ge tos ngalaksanakeun kurban. Anu beunghar kurban ku nyalira, anu gaduh rezekina kurban ku nyalira ku sabaraha beungharna. Tah anu palakir anu mariskin tah kurbana atos nyaeta dipangkurbanankeun ku Kangjeng Nabi. Tah kurbana Kangjeng Nabi kanggo umat mantena ditampi ku Gusti Allah teu ditolak. Ku bakat ku ridho-ridhona Gusti Allah ka Kangjeng Nabi. Toh. Salajengna Kangjeng Nabi sok kaluarkeun kiparat-kiparat. Anu eta kiparat teh sanes kanggo anjeunna, da anjeunna teh aya kiparatanan. Sanes kanggo bojona ge teh aya kiparatanan. Sanes kanggo putrana, mantuna, putuna sanes da sadayana ge sararuci. Tapi Kangjeng Nabi ngaluarkeun kiparat teh nyaeta kanggo umatna Kangjeng Nabi. Kiparat naon? Kiparat agung. Nah, disebutna cek fikih mah kiparat tihar. Nyata sapertos Kangjeng Nabi osok nyodakohkeun onta 100 atau 60. Kangjeng Nabi sok ngaluarkeun sedekah tuangeun. Nah, tarakirang sadintena 60 miskin anu sok dipaparin Kangjeng Nabi teh. Nah, tiap dinten Kangjeng Nabi kitu. Nah, sedekah salajengna tiap tahun Kangjeng Nabi ngaluarkeun sedekah onta 60. Onta 60. Salajeng ngaluarkeun domba. Teras. Anu maksadna Kangjeng Nabi sedekah teras-terasan salajeng ngaluarkeun onta 60 nyata diniatan kanggo nebus kanggo ngiparatan umat Kangjeng Nabi. Umat Kangjeng Nabi nu kumaha nyata anu ngalaksanakeun pangbatalan saum dina sasi Ramadan ku jima siang dina sasi Ramadan. Tan batal saumna salajengna eta kudu kiparat tihar, kiparat agung. Nyata ku ngamerdekakeun abid. Lamun teu aya nyata ku ngaluarkeun onta 60. Lamun teu aya sadinten batal digentosan ku 2 sasi saum teras-terasan ulah batal pan berat. Lamun teu ku onta gentosan sedekah ka 60 miskin samiskina saemud pan berat. Nah, berat pan kitu ge. Nah, samiskina saemud eta teh kiparat pang bawah-bawahna. Nya saemud teh nyata 1 liter kali 60 berarti 60 liter.
berarti genep gantang. No. Berat unggul tah. No. Karena tak maka kanjing Nabi nyaheun pisan ka umatna maka mantena tiap dinten sedekah, tiap dinten sok ngaluarkeun onta, tiap dinten sok ngamerdekakeun abdi gitu. Di antawisa kanggo ngiparatan umat mantena anu batal dina sahih saum nyata ku ngalaksanakeun jima. Kari-kari umat mantena teh hayang ngiparatan eta batal saum teh ku ngamerdekakeun abid abidna teu aya. Hoyong ku onta-ontana teu aya. Hoyong ku saum tapi panyakit aya eta. Hoyong atuh ku sedekah ka 60 miskin samiskinna saleter fakir miskin gitu teto ka turu ka tutu ngamerdekakeun abid henteu salajengna ngaluarkeun onta 60 henteu saum 2 sasi henteu salajengna sedekah ka 60 miskin oge henteu tapi melanggar pelaturan ulah ngabatalan saum siang ku jima kari-kari ieu mah jima sate dihukum teu mampu ngalaksanakeun hukumanana. Subhanallah. Mangka kunyaah-nyaahna kanjing Nabi ka umatna ku kanjing Nabi dikiparatan. Ya, tah kiparatna kanjing Nabi eta ditampi ku Gusti Allah teu ditolak. Ku bakat ku ridho-ridona Gusti Allah ka Kangjeng Nabi subhanallah nya. Itu mulyana Nabi urang teh. Wal maqalatu tasiatu wallahu a'lam. Sok baca.